Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah ahli pangaosan anu kusim kuring dihormati. Alhamdulillah urang sadaya patepang deui dina acara pangaosan eta ngahanca kitab Duratun Nasihin. Kalaresan dina ieu waktos sim kuring bade ngabahas sejarahna kisah Siti Maryam sareng Nabi Isa alaihi salam dina waktos Siti Maryam bade ngantunkeun alam dunia. Nu nyana kitab mangga buka halaman 145. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya diriwayatkeun an Wahab bin Munbah, katampi hadis ti Wahab bin Munbah an jadihi tiramana Wahab Idrisa tegasna Idris. Qala nyarios ieu Idris. Wajadtu menakan kuring pi ba'dil kutubi dina sapalihna pirang-pirang kitab. Anna Isa alaihi salam sanyana Nabi Isa alaihi salam qala eta nyarios Nabi Isa alaihi salam li ummihi ka ibuna Nabi Isa. Tegasna Siti Maryam. Saur Nabi Isa anjeunna nyarios ka ibuna, saur Nabi Isa inna hadhihi daro sanyana ieu tempat ieu dunia teh alam dunia daru panain eta tempat karuksakan wa daru zawalin jeung tempat leungit bakal leungit sadaya nu aya di dunia wal akhiratu daru baqain sareng ari akhirat eta tempatna anu tetep tempat nu langgeng. Fata'ali ya ummah saur putrana tegasna Nabi Isa alaihi salam fata'ali ka dieu ibu ya ummah hai ibu pangtolako teras weh angkat weh ieu Nabi Isa teh sareng ibuna tegasna Siti Maryam angkat ka mana ila Jabalin Lubnanin ka gunung Lubnan biasa disebut Libanon. Pakana saantos angkat ieu Nabi Isa sareng Siti Maryam ka puncak gunung Lubnan. Pakana maka kabuktian ieu Nabi Isa sareng Siti Maryam pihi di itu luhur gunung tadi ya sumani eta saom ieu Nabi Isa sareng Siti Maryam saraom duanana anaharo dina waktu beurang. Saom angkat ka gunung muncek bahasa santri ayeuna mah uzlah ningkah ti masyarakat angkat ka gunung duaan ka puncak gunung wayakumani siangna saom teras-terasan wayakumani lail sareng gugah wengi ibadah ieu Nabi Isa sareng Siti Maryam alaili waktu peuting. Yakulani min warokil asjari barang tuangna ieu Nabi Isa sareng Siti Maryam tuang saaya-aya nu aya di puncak gunung di gunung nyata tuangna teh dadaunan tatangkalan. Muncek bahasa ayeuna mah ibarat daun-daun lalab-lalaban, daun-daun tatangkalan nu tiasa dituang. Wayas robani ngaleueutna ieu Nabi Isa sareng Siti Maryam ngaleueut min ma'il amthori tina cai hujan. Jadi ngaleueutna saayana tina cai hujan. Santos kitu hadirin jamaah sadayana ieu Nabi Isa sareng Siti Maryam pamakasa caricing lalinggih ieu Nabi Isa sareng Siti Maryam ala dalika di itu luhur gunung tadi teh di puncak gunung tadi zamanan tawilan dina zaman anu lami di luhur gunung duanana. Teras summa inna Isa alaihi salam
teras weh saanyana Nabi Isa alaihi salam habato lungsur weh Nabi Isa lungsur ti puncak gunung data yaumin lungsur dina hiji dinten luhur gunung puncak gunung ila batnil wadi ka jero jurang. Puncak gunung teras turun ka handap bade naon bade milarian dadaunan atanapi jukut nu bade nu tiasa dituang kanggo buka saum. Ila batnil wadi turun ka jurang-jurang ka jurang gunung liatalap foto karena supaya mulungan ieu Nabi Isa milarian alhasisa kana jujukutan atanapi dadaunan liip torihima milarian dadaunan jujukutan kanggo buka saum ieu Nabi Isa sareng Siti Maryam ibuna mah ngantosan di puncak gunung palamahabato dina waktu samangsa lungsur ieu Nabi Isa lungsur ti puncak gunung milarian lalab-lalaban milarian dadaunan nu tiasa dituang Nabi Isa nuju lungsur jaa sumping saha malakul mauti malaikat maut tegasna malaikat Ijroil sumping ka mana sumping ka puncak gunung sumping ka Siti Maryam ka ibuna Nabi Isa alaihi salam. Pakola teras we nyarios ieu malaikatil maut tegasna malaikat Ijroil teh saur malaikatil maut teh assalamu alayka ya Maryam as-shaimah ari kasalamatan assalamu alayki ari kasalamatan eta tetep keur anjeun ya Maryam hai Maryam as-shaimatu nuju saum al qiyamah gitu anu nuju al qiyamah anu ngadeg tos gitu tos wuluk salam ieu malaikatil maut ka Siti Maryam nu mana nuju Siti Maryam nuju di puncak gunung putra nama Nabi Isa nuju lungsur milarian dadaunan kanggo buka saum kumaha waleran Siti Maryam begitu aya nu wuluk salam qolat nyarios atanapi ngawaler ieu Siti Maryam nyarios naros man anta saur Siti Maryam man eta saha antari anjeun nu ngucapkeun salam teh margi Siti Maryam harita tos teu kiat gugah acan dan nuju teu damang wales nuju teu damang repot di puncak gunung bari tuangeun hanya dadaunan nu tiasa dituang di eta gunung saur Siti Maryam saha anjeun bari tos teu tiasa gugah Siti Maryam teh fa inna jildi saur Siti Maryam maka saanyana kulit kuring awak kulit kuring teh kod iksa'aro etanya tages ngadegdeg min saotika kulit kuring ieu kot muriding saur Siti Maryam teh ngadenge suanten anjeun min saotika tina sora anjeun saha atuh anjeun teh watoro akli jeung ngadenge sora anjeun teh watoro jadi hiber naon akli akal kuring tegas nama leungit pangajian cenah saha anjeun teh min hibatika min haibatika tina ajrihna anjeun saha anjeun teh nu uluk salam teh saur Siti Maryam ka eta anu ngucapkeun salam padahal eta teh saha malaikatil maut petugas anu tukang nyabut nyawa tegasna malaikat Ijroil. Kumaha waler ieu malaikat pakola teraseh ngawaler ieu malaikatil maut ana ari kuring teh alladzi eta anu la arhamu anu teu mikanyaah kuring asogiro kanu laleutik li sogorihi kana leutikna ieu sogir kuring teh terkenal nama nyaeta anu sok teu aya mikanyaah ka budak laleutik sok sanajan budak keneh wala akromul kabir wala akromu jeung tara ngahormat kuring tara ngamulyakeun kuring al kabiro kanu gararede oge lika beurih karena kagedeanana ieu jalmi kanu leutik taranya kanu gede oge kuring mah tara naon tara ngahormat ku sabab gedena wa ana qabidul arwahi jeung saanyana kuring teh wa ana jeung ari kuring teh qabidul arwahi eta nu tukang nyabut pirang-pirang ruh
waler saha waler malaikatil maut ditaros tadi saha anu uluk salam teh ditaros ku Siti Maryam nya kuring teh anu sok nyabut nyawa. Qalat nyarios Siti Maryam, ya malakal mauti, hei malaikat maut, azairon naha anjeun datang, azairon naha erek jarah, jita datang anjeun amqobidon atawa rek nyabut nyawa. Nah ros model kitu ieu Siti Maryam ka malaikatil maut, nah salira datang anjeun ka kuring teh rek silaturahmi rek jarah atawa rek naon bade nyabut ruh ngalaksanakeun tugas ti Allah. Kumaha waler eta malaikat Ijrail malaikatil maut qala nyarios ieu malaikatil maut ista'di kudu persiapan anjeun cawis-cawis anjeun hai Maryam lil mauti karna rek maut. Qalat ngawaler ieu Siti Maryam nyarios apala ta'dinu li, nah apakah nah henteu ngawidian anjeun ka kuring hatta yarji'a sehingga datang sahabibi kakasih kuring, wa qurratu aini jeung kamemet hate kuring, wa samratu fuadi jeung buah hate kuring, wa rihanatu qalbi jeung kasenangan hate kuring. Cek bahasa urang mah kieu, hei malaikatil maut nah salira bade ngawidian heula moal ka kuring ulah waka dicabut nyawa kuring teh atuh antosan we heula kakasih kuring kamemet hate kuring buah hate kuring katenangan hate kuring nyaeta ngantosan putrana saha Nabi Isa alaihi salam. Kumaha waler malaikatil maut qala nyarios ieu malaikat maut laha ka Siti Maryam, lamu umiru henteu diparentah kuring bidzalika kana itu saur malaikatil maut teh kuring mah henteu dipiwarang kitu ku Gusti Allah ketika entos waktosna tos diparentah waktu poena jamna menitna jeung detikna henteu tiasa kadah ngantosan heula kitu waler saha waler malaikatil maut ka Siti Maryam. Santos kitu wa innama ana abdun ma'murul ana ari kuring saur malaikatil maut, wa innama ana jeung pastina ari kuring abdu ma'murin eta hamba anu diparentah, wallahi demi Allah la astati'u henteu kaduga kuring an aqbidho kana yen nyabut kuring ruha ba'udatin kana ruhna hiji rametuk oge. Saur malaikatil maut saenyana pastina kuring teh kuring mah nyaeta hamba nu diparentah ku Allah, demi Allah saur malaikat maut kuring teu mampu teu kaduga kudu nyabut kana roh bujeng-bujeng rohna hiji jalmi roh hiji rametuk oge lamun tanpa perintah saha tanpa perintah ti Gusti Allah. Pakod amaro makanya geus marentah nika kuring geus marentah Allah nika kuring Allah uzila kana yen teu meunang ngaleungitkeun kuring kodaman kana sadampal suku oge an kodamin tina dampal suku. Jadi teu meunang mundur salengkah oge wayahna ketika tos diparentah ku Gusti Allah hatta ukbido ruhaki sehingga arek nyabut nyawa kuring ruhaki kana tempat ruhaki kana ruh anjeun an maudhiiki tina tempat anjeun ayeuna saur saha saur malaikat maut ketika kuring tos dipiwarang waktu jam menit jeung detikna tos kedah waktosna nyabut ruh salira ruh anjeun wayahna kedah naon teu tiasa dipunur-punur deui oge kedah nyabut salira ayeuna dina tempat ieu hada mi maudhiika hada dina tempat anjeun maudhiiki tempat anjeun hadanu ieu saur malaikat maut kitu kumaha waler Siti Maryam qalat nyarios weh itu Siti Maryam lahu ka malaikatil maut ya malakal mauti hei malaikat maut ista'lamtu li amrillahi ta'ala walar Siti Maryam ista'lamtu pasrah kuring
li amrillahi ta'ala kana perintah Allah ta'ala. Pamdi maka silahkan ngalaksanakeun anjeun amrullahi kana perintah Allah piwarang saha, piwarang Siti Maryam miwarang ka malaikat maut. Santos gitu tos diwidian ku Siti Maryam padana teras weh nyaketan ieu malaikatil maut minha ti Siti Maryam wa qabadha sareng nyabut yes malaikatil maut ruhaha kana ruhna Siti Maryam. Tos diwidian ku Siti Maryam malaikatil maut teh nyampurkeun nyaketan Siti Maryam teras weh ieu malaikatil maut nyabut kana ruhna Siti Maryam tadi. Santos kitu wa abtoa gancangna cerita gancangna carios tadi Siti Maryam di luhur puncak gunung disumpingan ku malaikat Ijroil malaikatil maut terus dicabut ruhna kumaha putrana Nabi Isa alaihissalam nuju diturun gunung nuju milarian dadaunan jujukutan nu tiasa dituang kanggo buka saum buka puasa. Wa abtoa sareng telat kenor saha Isa alaihissalam Nabi Isa alaihissalam pidalikal waktu dina itu waktu kenor uih deui ka ibuna ka puncak gunung teh da mungkin lami milarian naon dadaunan nu kanggo buka puasa rada sesah panginten milarianana sehingga lambat sumpingna Nabi Isa ka puncak gunung nyamperkeun ka ibuna ka Siti Maryam hatta dahola sehingga lebet weh naon waktu Isa al akhirati anu akhir. Jadi telatna ieu Nabi Isa sumping ka puncak gunung teh sehingga tos lebet sumpingna ka puncak gunung teh tos bade lebet dina waktos Isa. Tos menjelang kana waktu Isa. Tah palamma soada saantos kitu beres dihanap milarian dadaunan anu naon anu tiasa dituang palamma soida maka samangsa naik ieu Nabi Isa al jabala ka gunung wa mahu sareng eta tetap sarta Nabi Isa al hasisu ari aya jukut atanapi dadaunan wal baqalu sareng sayur-sayuran nadzara ningal weh Nabi Isa ilaiha ka Siti Maryam wahia bari ari Siti Maryam na imatun eta nuju kulem bi mihrobiha di paimaran atau tempat ibadahna ieu Siti Maryam. Tasab entos Nabi Isa beres ngengeng naon dadaunan anu kangge buka saum naik ka gunung tos dugi ka puncak gunung nyaketan ka ibuna begitu naik ka ibuna ieu Nabi Isa bari nyanak dadaunan sareng sayur-sayuran nu tiasa dituang kanggo buka saum teh begitu naik ka gunung katinggal ibuna Nabi Isa ternyata ibuna katinggal kusaha katinggal ku Nabi Isa mah nuju kulem di paimaran atanapi dina tempat ibadahna padona katinggal nuju ngarengkol atanapi nuju kulem disangki kusaha disangki ku Nabi Isa mah padona makanyangka Nabi Isa annaha kana saenyana itu Siti Maryam teh adat eta tos ngalakonan ieu Siti Maryam al faraidho kana salat fardu disangki nama ditinggal ku Nabi Isa eta Siti Maryam teh disangki nama tos ngalaksanakeun fardu we mun ayeuna mah tos ngalaksanakeun salat maghrib gitunya tos ngalaksanakeun salat isya gitu akhirna teu wantun ieu putrana tegas Siti Maryam Nabi Isa alaihissalam teu wantun ngaganggu kanu janten naon kanu janten ibuna nuju istirahat da ibuna nuju teu damang saterangna Nabi Isa mah teterangeun eta ibuna teh tos ngantunkeun akhirna tadi dadauna nu kengeng milarian Nabi Isa teh disimpen di mana disimpen caketeun Nabi Isa caketeun Siti Maryam pawadoa teras weh nenden weh ieu Nabi Isa al hasisa kana jukut teh tanapi dadaunan wastaqbala teras sareng madep ieu Nabi Isa al mihroba kana paimaran tempat ibadah teh mun ayeuna mah mushola ngan tajuk di gunung ngadamel tempat ibadah di dinya nyampeurkeun weh saha teh Nabi Isa alaihissalam ka eta mihrab kana tempat paimaran gitu tempat salat tempat ibadah walam yazal qaiman ilalaya
walam yajal sareng teu liren-liren ieu Nabi Isa iman kana ibadah, kana ngadegkeun ibadah ila laili dugi ka wengi dugi ka tengah wengi teras salat bari gigireun saha gigireun ibuna anu katinggal disangka ditinggal ibuna teh nuju istirahat nuju kulem. Santos wengi kitu summa nadoro teras weh ninggal Nabi Isa alaihissalam ila ummihi ka ibuna ieu Nabi Isa tegasna ninggal ka saha ka Siti Maryam. Ditinggal weh tos salat tos ibadah sawawengi teh ieu nu jadi ibuna teu gugah-gugah wae. Akhirna disauran weh ku Nabi Isa ieu ibuna panada teras weh nyauran ieu Nabi Isa bisautin hazinin kalawan nyauran kuswanten anu bari sedih min qalbin khosiin nyaurana oge kalawan manah anu husuk teu gogorowokan bari sedih nyariosna oge saur ieu Nabi Isa teh mun cek basa urang mah mamah gitu kalawan lembut manggilna assalamu alaiki ya ummah saur Nabi Isa ari kasalamatan netap keur anjeun hei mama hei ibu qad hajamal lail saur Nabi Isa teh qad hajama nyata tos sumping naon alailu wengi tos wengi mah gitu wa abtoro asoimuna waktosna tos wengi wa abtoro jeung waktosna buka saha asoimuna jalmi-jalmi nu saraom tos wengi geura tuang geura buka saom margi tos waktosna nu saraom bararuka wa waqopa sareng tos caricing sal abiduna jalma-jalma ahli ibadah sadayana muncak basa urang mah tos waktosna tuang nu saraom teh baruka tos nu aribadah tos waktosna laliren caricing tah nyauran kitu kalawan bahasa nu lembut ieu Nabi Isa nyauran ka ibuna tapi teu aya naon teu aya perubahan cicing weh Siti Maryam da teu terangeun eta Nabi Isa bahwa ibuna teh tos teu aya tos ngantunkeun wama baluka wama jeung eta naon baluki ari tingkah na anjeun la takumina henteu ngadeg anjeun ila ibadati Rahman kana ibadah kanu maha murah muncek basa urang mah geura gugah geura buka saum geura waktosna buka saum sareng kunaon ieu mah henteu gugah ibadah ka Allah nu maha murah gitu. Terus gitu angkat deui paroja mulih deui ieu Nabi Isa teh kana sajadah kana naon kana tempat ibadah nyauran deui kanu jadi ibuna teh teu gugah-gugah teu wantun ngagugahkeun kalawan da bilih ngaganggu teh akhirna Nabi Isa pakola teras weh nyarios Nabi Isa inna li ba'din naumi halawatun saur Nabi Isa inna li ba'din naumi sanyana pikeun sebagian anak kulem teh halawatun ari aya amis jadi kulem teh termasuk raos gitu kulem teh amis santos kitu sumastakbala teras weh madep deui nyamperkeun deui ieu Nabi Isa al mihraba ka ieu tempat ibadah teh nyamperkeun ka ibuna padahal tadi teh saum Nabi Isa teh sareng ibuna teh walam yakul sareng teu wantun barang tuang ieu Nabi Isa teu wantun nuang saean kana naon-naon teu wantun naon margina teu wantun mayunan kanu jadi ibuna hatta mado sehingga ngaliwat naon asulusu sapertilu peuting sehingga tengah wengi tos ngalewat tengah wengi hatta mado asulus asani ngalewat 2/3 peuting yuridu ngamaksad eta Nabi Isa bidalika ngamaksad ku kitu teh teu wantun ngaganggu teu wantun ngagugahkeun ngamaksad biro ummihi kana berbuat baik kanu jadi ibuna Nabi Isa tegasna berbuat baik terhadap Siti Maryam bil iftori supados buka saum supaya barang tuang heula maha pangna teu wantun barang tuang Nabi Isa tadi teh karena berbuat baik ka ibuna hoyong barang tuang sasarengan sareng
ibuna model kitu eta Nabi Isa ku kehebatanana ku kasolehana Nabi Isa santos kitu palam yajal teras we teu liren-liren Nabi Isa teh ko iman eta anu ngadeg Nabi Isa panada teras we ngagero deui Nabi Isa bisaotin hazinin kalawan swanten anu prihatin swanten anu sedih wa qalbin magsumin sareng manah anu bingung naon dina manah teh bari bingung manggil bingung ieu kunaon ibuna teu gugah-gugah itu bari ngagero kuluk salam assalamu alaiki ya ummah saur Nabi Isa assalamu alaiki ya ummah ari kasalamatan eta pikeun anjeun duh ibu tos kitu parojaa mulih deui weh ieu Nabi Isa teh wastakbala sareng madep Nabi Isa al mihroba kana tempat ibadah kana paimaran teh hatta tolaa sehingga ieu Nabi Isa teh kan teu barang tuang ngantosan hoyong tuang sareng nu janten ibuna hatta tolaa sehingga bijil naon al fajru fajar sehingga sumping waktu subuh gitu tos bade menjelang subuh tah bijil fajar summa wadoa atas bade menjelang subuh madahawat tos ibuna teu gugah-gugah bilih lapareun tos teu kiat tanagi teu tiasa gugah-gugah acan akhirna ku Nabi Isa teh disampeurkeun ieu ibuna teras weh dicagap ieu ibuna taarna tarangna dicagap kusaha ku Nabi Isa saur Nabi Isa teh summa wadoa teras weh neundeun Nabi Isa khaddahu kana pipina Nabi Isa ala khaddiha dicagap teras we diantokeun ieu pipina Nabi Isa kana pipina Siti Maryam ibuna teh ditakeun pipi Nabi Isa kana pipina ibuna teh wa pammihi sareng bahamna ieu Nabi Isa ala pammiha kana bahamna ieu Siti Maryam tos dikitu diadekeun na acerobah-robah wae teu gugah wae teras weh disun ieu bahamna ieu Siti Maryam ku Nabi Isa wa huwa bari ari Nabi Isa teh yunadi eta ngagero Nabi Isa ka ieu Siti Maryam ka ibuna so bari ngagero bakian bukaan syadidan barina nangis ieu Nabi Isa bukaan syadidan kalawan nangis anu banget ngaguguk nangis naon margina ngaguguk nangis margi ya Nabi Isa terang bahwa Siti Maryam teh tos teu gugah-gugah deui saur ieu Nabi Isa assalamu alaiki ya ummah qad madolail wa aqbalan nahar ari kasalamatan eta kanggo ibu tos lewat ieu wengi tos sumping waktos siang wahada jeung ari ieu teh waqaat eta tos tumiba naon paridatur rahman kaparduan kanu maha murah tos sumping waktu ibadah salat subuh tos kitu ningal tingkahna naon kejadian Nabi Isa sareng Siti Maryam Nabi Isa teh acan terangeun bahwa eta ibuna Siti Maryam teh tos ngantunkeun digalentoran ieu ibuna Siti Maryam di puncak gunung tebih teu aya sasaha digalentoran teu gugah-gugah da teu nyangki bahwa ibuna teh tos ngantunkeun mun ceuk bahasa urang mah geura gugah ieu teh tos waktos subuh waktosna subuh tos saep peuting ayeuna mah tos sumping siang ningal kayaan Nabi Isa sareng Siti Maryam kitu malaikat-malaikat Allah nu aya di langit jin-jin nu di sekitar eta naon makhluk nu sejen makhluk termasuk jin-jin nu aya di eta puncak gunung aya di gunung naringalikeun tingkahna Nabi Isa alaihissalam pabakat rasweh narangis saha al malaikatu samawati malaikat pirang-pirang langit ningal tingkahna Nabi Isa nuju sedih sareng bingung kunaon ieu ibuna teu gugah-gugah teu terangeun Nabi Isa bahwa ieu ibuna teh tos ngantunkeun wabakat aljinnu nangis naon aljinnu jin oge min haulihi tisakurilingeun ieu Nabi Isa di eta gunung naringalikeun weh narangis ningal tingkahna naon tingkahna ieu Nabi Isa warta'ada ieu gunung anu dilinggihan ku Nabi Isa sareng Siti Maryam wa ta'ada ngageter
ibarat gempa ngageter naon albalu ieu gunung mintahtihi tihanapeun Nabi Isa narangis ieu gunung ge bergetar gunung ge ningal naon sedih ningal tingkahna Nabi Isa sareng ibuna di dinya. Akhirna saantos kitu malaikat narangis makhluk-makhluk nu di dinya ningal tingkah Nabi Isa sareng ibuna narangis kitu ningal sadayana akhirna paauha teras weh nurunkeun wahyu maparinan wahyu saha Allahu taala Gusti Allah taala ilal malaikati ka malaikat saur Allah ma yabkikum ma eta naon yabki nu nyerikeun ieu perkara ma eta perkara naon yubki nu nyerikeun ieu perkara kum ka aranjeun kabeh saur Allah naon nu matak nyerikeun ka anjeun hei malaikat cerik kunaon aranjeun kabeh kumaha waler malaikat ka Allah qalu ngawaler ieu para malaikat nu narangis teh ningal tingkahna Nabi Isa waler malaikat qalu ilahana duh Gusti Pangeran abdi sadaya anta ari Gusti a'lamu eta langkung uninga saur malaikat Gusti langkung uninga naon margina abdi sadaya saur malaikat nangis akhirna pauha teras weh maparinan wahyu sa Allahu taala Gusti Allah taala saur Allah inni a'lamu anna arhamur rahimin ini sanyana kami saur Allah a'lamu eta langkung uninga anna ari kami arhamur rahimina eta nu pangwelas-welasna tinu warlas kabeh. Faidan tah dina nalikana kitu yuna faidan dina nalik faida munadin tah dina nalikana kitu aya weh sora nu ngagero yunadi ngagero ieu munadin aya sora nu ngagero sora anu teu katingal wujudna aya sora di eta puncak gunung ngagero kasaha ka Nabi Isa alaihi salam saur eta sora teh ya Isa irfa ra'saka faqad matat ummuka hei Isa sok eta sora irfa kudu ngangkatkeun anjeun ra'saka kana sirah anjeun faqad matat nyata tos maot saha ummuka indung anjeun eta aya sora nu ngagero nu ngawartosan ka Nabi Isa bahwa ibu nate tos ngantunkeun Fa'adoma sarang tos ngagungkeun sa Allahu Gusti Allah ajroka kana ganjaran anjeun Allah ngagungkeun kana ganjaran anjeun saur eta sora saantos kitu faropa'a sallallahu alaihi wasallam ra'sahu teras weh cengkat teh nyengkatkeun ieu Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam ra'sahu kana mastakana Nabi Isa karena ada aya berita aya sora bahwa ibu teh nu digalentoran tadi ku Nabi Isa dan Nabi Isa teh acan terang bahwa ibu tos ngantunkeun tos aya nu ngasih kabar eta aya sora maka Nabi Isa terang weh ibu teh tos ngantunkeun akhirna Nabi Isa nyengkatkeun mastakana tina mastaka ibuna bagian barina nangis Nabi Isa nangis yaqulu nyarios Nabi Isa kumaha saur Nabi Isa teh man liwah sati wa man liwahdati wa man abihi min gorbati wa man ya'inuni fi ibadati saur Nabi Isa teh ya man ari sahaja mana liwah sati anu bakal maturan keung kuring waman liwahdati jeung eta saha jalmana anu nyorangan ka kuring waman an sasareng saha jalmina anu bakal jadi titiis bihiku ieu man pi gorbati dina waktu ngumbarana abdi jeung kira-kira saha anu bakal maturan di ketika kuring keur ngumbara saur Nabi Isa waman yu'inuni fi ibadati jeung saha atuh jamina nu bakal nulungan deui ka abdi dina ibadah abdi ka Gusti Allah eta pertarosan Nabi Isa akhirna walaran Nabi Isa dijawab ku Allah melalui wahyu Allah fa'auha teras weh maparinan wahyu sa Allahu taala Gusti Allah taala ilal jabali ka gunung itu maparinan wahyu ka gunung saur Nabi Isa saur Allah inna
in kalam ruhi inna ruhi bil mau'idah an kalim kana yen kudu ngomong anjeun ruhi kana ruh kami bil mau'idati kalawan pitutur papatah. Allah nurunkeun wahyu maparinan kakuasaan ka gunung supaya ieu gunung teh nyarita ngobrol ka saha gunung kalawan kersana Allah kawasan Allah ieu gunung bisa nyarita. Kabab perintah naon perintah Allah saur Allah hai gunung anjeun kudu ngomong kana ruh kami tegasna ka Nabi Isa alaihi salam nyarita kalawan papatah nasihat. Tah santos diparentah ieu gunung kalawan kawasa Allah ieu gunung bisa nyarita pakola taras nyarios naon aljabal ieu gunung teh nyarita cek gunung nyarita kieu ya ruhallah hai ruh Allah margi Nabi Isa teh gelarna ruhullah ruh Allah. Saur gunung ya ruhallah hai ruh Allah ma eta naon hada jar'u ari ieu ngarasula atau prihatin aturidu atau ngamaksud anjeun ma Allahi sarta Allah anisan tanu tentrem. Naon maksudna anjeun ngarasula atau prihatin teh atau ngamaksudna anjeun sarta Allah eta aya tempat tentrem. Itu eta gunung nyarios kakupingeun ku saha ku Nabi Isa. Santos gitu Nabi Isa terang weh ku saha di paparinan terang gunung nyarios akhirna Nabi Isa teh santos kitu mah lungsur weh ti gunung bade milarian naon milarian jami anu tiasa mantuan naon bantuan mulasara ibuna ieu Nabi Isa summa habato teras weh lungsur Nabi Isa alaihissalam min dalikal jabali ti eta gunung lungsur ila qaryatin kalemur turun gunung kalemur bade naon lungsur gunung kalemur teh min urobani Israel ti kampung ieu Bani Israel turun ka kampung bade naon bade milarian jami anu supados kersa mantuan mulasarana ieu Nabi ibuna Nabi Isa santos turun gunung ibuna di puncak gunung dikantunkeun heula turun gunung ieu Nabi Isa teras weh Nabi Isa tos dugi ka kampung ka eta lemur panada ngagero Nabi Isa nyarios ngagero assalamualaikum ya Bani Israil saur Nabi Isa teh assalamualaikum he ya Bani Israil paqalu terus we ngararomong ya Bani Israil man anta ya Abdallah man eta saha antari anjeun ya Abdallah hai hamba Allah cak ya Bani Israil pakon aldoa nyata geus nyaangan naon husnu wajhika saena wajah anjeun daurona ka imah urang sadaya begitu sumping Nabi Isa ka eta lemur Bani Israil Nabi Isa uluk salam diwaler ku masyarakat Bani Israil lain dijawab waalaikumsalam kalakah kaget ieu Bani Israil teh naroskeun saha anjeun teh hamba Allah eta wajah anjeun ku saena wajah anjeun sampai serab nyaangan ka imah abdi sadaya ka lemur abdi sadaya cek saha cek eta Bani Israil margi itu seorang nabi Isa kumaha waler Nabi Isa pakola teras we ngawaler Nabi Isa ngawaler pertarosan Bani Israil teh saur Nabi Isa teh ana ruhullah ari kuring teh ruhullah inna ummi qad matat saanyana ibu abdi qad matat eta tos pupus ya ibu abdi goribatan dina tempat ngumara Pak Yunu maka kudu nulungan aranjeun kabeh ni kakuring saur Nabi Isa abdi sumbing ka dieu teh nyaeta pun biang tos ngantunkeun manawa sareng manawi salira masyarakat Bani Israil kersa mantuan ka abdi ala gosliha mantuan kanggo ngibakan ibu abdi saur Nabi Isa kaeta Bani Israil wakafaniha sarang mantuan mungkus kapana ieu ibu abdi wadafniha sarang nguburna mayitna ibu abdi saur Nabi Isa kumaha waler ieu Bani Israil ketika disuhunkeun dipenta tulung ku Nabi Isa supados mantuan mulasara ibuna tegasna Siti Maryam
qalu nyararita ieu Bani Israil ya ruhallah hai ruh Allah inna hadal jabalasanya na ieu gunung teh kasirul aufa'i eta kasirul aufa'i eta anu loba pisan oraina orainu loba peurahan di gunung mana gunung itu gunung eta mah cek Bani Israil teh eta gunung teh loba pisan orai bari maratih peurahna eta orai teh wal hayati jeung loba pisan tegasna pirang-pirang orainu loba peurahan lam yas likuhu abauna teu pernah lempang huka eta gunung eta saha abauna bapa urang sararea wa ajdaduna jeung aki-aki urang sararea cek Bani Israil teh hei ruhullah gunung eta mah loba pisan orai nu loba peurahan orai nu matih peurahna bapak-bapak urang aki buyut urang turunan-turunan urang teu aya nu sanggupeun kudu ngaliwat ka eta gunung mundu salasamiati amin sepanjang 300 tahun teu aya turunan urang nu wani naik komo sampai ka puncak gunung eta santos kitu putus harapan Nabi Isa margi putus harapan naon erek aya narulungan ieu Bani Israil jawabana kitu kesimpulan mah teu aya nu sanggup teu aya anu sanggup mantuan mulasara jenazahna ieu ibuna santos kitu parojaat terasa mulih deui Isa alaihissalam Nabi Isa alaihissalam ilal jabali ka gunung mulih deui weh naik deui ka puncak gunung ieu Nabi Isa teh margi nihil teu aya saurang oge jalmi nu kersa mantuan kana mulasara ibuna tegasna Siti Maryam paidan tadina nalika nuju naik ka gunung huwa ieu Nabi Isa teh qad wajada eta menakan Nabi Isa sabaini jamilaini menakan dua pemuda jamilaini anu kasep duanana penak kedina pertengah-tengah perjalanan naik ka gunung ieu Nabi Isa penak sareng dua pemuda pasal 5 terase uluk salam Nabi Isa alaihi maka ieu dua pemuda anu kasep teh paroda terase ngajawab salam ieu dua pemuda tadi alaihi ka Nabi Isa santos kitu sumakola terase nyarios ieu Nabi Isa lahu maka ieu dua pemuda saur Nabi Isa inna ummi qad matat goribatan fi hadal jabal sanyana inung kuring eta teh geus maot dina tempat ngumara tuh di ieu gunung pa'ayunani maka kudu nulungan anjeun duaan ni ka kuring ala tajhiziha kana mulasarana ieu inung kuring saur Nabi Isa kumaha waler eta dua pemuda pakola teraswe nyarios saha ahaduhuma salah sahijina eta dua pemuda anu wajahna kasep nyarios ngawaler kasaha lahu ka Nabi Isa alaihissalam saur ieu salah sahiji dua pemuda anu kasep teh hada Mikailun wa ana Jibrilun dikenalkeun cek pemuda yeuh pemuda nu hiji salah hijina ieu teh ngenalkeun ieu Mikail malaikat kuring malaikat Mikail sedengkeun kuring teh malaikat Jibril wahadal hanutu jeung ari ieu minyak sengit wal akpanu jeung kain kapan Nabi malaikat Jibril jeung malaikat Mikail teh bari nyanak minyak sengit nyanak kain kapan eta teh itunya ke di tengah-tengah perjalanan bade cakat ka puncak gunung penak sareng dua pemuda padahal eta teh malaikat Jibril sareng malaikat Mikail tasaur malaikat Jibril teh ieu teh minyak sengit jeung kain kapan min indi rabbika ieu teh kain kapan jeung minyak sengit ti pangeran anjeun painal hural ain maka sanyana bidadari ti surga qad habatna nyata tos lalungsur ieu bidadari surga al ana ayeuna tos lalungsur minal jannati lungsur ti surga bade naon lungsur ti surga li ghusliha kana rek ngadusan Siti Maryam atawa ibu salira saur malaikat Jibril wa takfinuha jeung mulasara jeung rek mungkusna ieu ibu salira atau Siti Maryam wasako sareng ngagali eta meulahkeun saja Jibril alaihissalam malaikat Jibril alaihissalam qabroha kana kuburanna ieu Siti Maryam
Jadi nu ngagali kuburna saha malaikat Jibril, ngan lain ku pacul, lain ku ieu, itu ku dipasihan ka kawasan ku Allah, bisa wae ku malaikat Jibril ditepak ieu naon, ieu bumi, ieu gunung langsung meulah, langsung muka kanggo makomna kuburana Siti Maryam. Santos kitu lajengkeun hadirin sadaya, anu meulah kuburanana atau ngagali kuburan ieu Siti Maryam teh nyaeta malaikat Jibril min ra'sil jabali ti puncak gunung. Jadi duditauna di puncak gunung, puncak gunung eta. Wada fanuha pihi sareng ngubur ieu ka ieu ibu pihi dikubur ngubur ieu malaikat Jibril sarang malaikat-malaikat nu sanesna di eta puncak gunung ba'da an solu sabadaya nyarolatan ieu para malaikat alaiha ka ieu Siti Maryam wasayau sareng nganterkeun ieu para malaikat janajataha kana janajahna ieu Siti Maryam. Hadirin jamaah sadayana, kabayang panginten ku urang anu mulasara saha nu mulasarana ieu Siti Maryam, para bidadari ti surga turun mulasara ngibakanana mungkus mayitna, terus nu nyolatan ieu Siti Maryam para malaikat nu ngagali kuburna oge nu ngadamel kuburan oge para malaikat teras dikubur ieu saha ieu Siti Maryam ku malaikat bari dianterkeunana oge disolatan ku para malaikat, dianterkeun ka makam diiring ku para malaikat sareng bidadari itu Siti Maryam. Para malaikat nu nyolatanana anu mungkin henteu diijabahna doana itu para malaikat pasti diijabahna ku saha ku Gusti Allah. Teraskeun sumakola nguping laporan kitu ti saha, laporan kitu ti malaikat Jibril ieu Nabi Isa, sumakola terus weh nyarios ngadua saha Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Saur Nabi Isa, Allahumma innaka taro makani wa tasma'u kalami wa la yahfa alaika syai'un fi amri. Allahumma ya Allah, innaka sanyana Gusti taro eta ningal Gusti makani kana tempat abdi sareng nguping Gusti kana cariosan abdi, teu aya nu samar ka Gusti hiji perkara oge dina urusan abdi. Saur Nabi Isa, fa inna ummi maka saanyana ibu abdi matat eta tos pupus ya ibu abdi, walam ashadu sarang teu nyaksikeun abdi haka ibu abdi nuju pupus an wapatiha dina waktos pupusna ya ibu abdi. Fa'adzin muga ngawidian Gusti laha ka ibu abdi, ngawidian takallama pados nyarios ya ibu abdi ni ka abdi nyungkeun heula widi ieu Nabi Isa. Saur Nabi Isa teh Gusti manawi Gusti ngawidian ibu abdi senah nyarios heula ka abdi, padahal ibu nate Siti Maryam teh tos pupus nyungkeun widi ka saha ka Gusti Allah. Kumaha walar Allah? Dijawab ku Allah melalui wahyu. Pauha teras weh maparinan wahyu sa'allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala ilaihi ka Nabi Isa. Saur Allah, inni qad adantu laha, ini saanyana kami kodadan tu etanya tages ngedinan kami laha ka Siti Maryam. Siti Maryam tos dikurebkeun gitunya di kuburan, sumping weh saha pajaa teras weh sumping sa Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, wa waqafa sareng ngadeg we ieu Nabi Isa ala qabriha luhureunana ieu kuburan Siti Maryam. Panada terus weh ngagero Nabi Isa haka ieu Siti Maryam bisautin hazinin kalawan suanten anu sedih teh, karena nyungkeun widi ka Allah hoyong ngobrol heula, hoyong nyarios heula sareng ibuna, padahal ibuna Siti Maryam tos dikurebkeun, tos beres dikurebkeun ku para malaikat. Nyungkeun widi ka Allah ieu Nabi Isa hoyong nyarios heula, ngobrol heula sareng Siti Maryam kalawan kakawasan Allah. Nabi Isa teh nyamperkeun weh ngadeg weh di luhureun naon ka kuburan Nabi Isa, luhureun caket luhureun kuburan ieu Siti Maryam. Nabi Isa nyarios kalawan bahasa sora anu sedih, nyariosna kalawan lembah lembut. Saur Nabi Isa teh, assalamu alaiki ya ummah, fa ajabat
minal qabri. Pak ya assalamu alaiki ya ummah saur Siti Nabi Isa ari kasalametan eta keur anjeun hei ibu atawa mamah tidinya kalawan kakawasan Allah fa ajabat ngawaler ieu Siti Maryam ti mana ngawaler ti jero kubur minal qabri ti jero kubur ngawaler kumaha waleranana ya habibi ya qurrata aini hei kakasih kami kakasih kuring saur Siti Maryam ya qurrata aini hei kamemet ati kuring. Qala nyarios deui Nabi Isa lah ka Siti Maryam ya ummah duh mamah duh ibu kaifa wajadti maki kumaha menakan ibu menakan kana tempat istirahat ibu wa masyrika jeung tempat pangbalikan ibu wa kaifa ra'aitil kudum jeung kumaha ningalna ibu kana sumpingna ibu ala rabbiki ka pangeran ibu kumaha waler ibuna ketika eta ngobrol Nabi Isa sareng saha sareng Siti Maryam qolat nyarios Siti Maryam ngawaler makbili khairun makili khairun makil khairum makil ari tempat qailulah ari tempat qailulah tempat istirahat tempat kulemna abdi saur Siti Maryam teh eta pangsaena tempat qailulah pangsaena tempat kulem abdi saur Siti Maryam ngawaler kana pertarosan putrana di luhureun kuburan wa masiri khairu masiri jeung ari tempat pangbalikan abdi eta pangsaena tempat pangbalikan qaddamtu ala rabbi pawajadtuhu radiyan ghairu ghadbani abdi sumping ka pangeran abdi saur Siti Maryam teh sumping abdi ka pangeran abdi menakan abdi ka pangeran abdi anu ridho tur anu dipikarido bari henteu dibenduan henteu bendu ieu pangeran abdi santos nguping kitu Nabi Isa qala nyarios deui ieu Nabi Isa ya ummah duh mamah duh ibu kaifa wajadti kumaha menakan ibu alamal mauti kana nyerina ieu maut qolat nyawaler ieu Siti Maryam maqili khairum maqilin wa masiri khairum masirin qadamtu ala rabbi pawajadtuhu radiyan ghairu ghadban saur Nabi Siti Maryam tempat istirahat abdi eta pangsaena tempat istirahat tempat qailulah abdi eta pangsaena tempat qailulah abdi ari tempat pangbalikan abdi eta pangsaena tempat pangbalikan abdi madep abdi sumping ka pangeran abdi menakan abdi ka pangeran anu ridho tur anu henteu bendu qala nyarios deui ieu Nabi Isa naroskeun dina waktos margi teu nyaksian dina waktos ngantunkeun atanapi dicabut ruhna ku malaikat til maut naroskeun deui panasaran Nabi Isa qala nyarios Nabi Isa ya ummah kaifa wajadti alamal maut duh mamah ibu kumaha menakanana ibu dina waktos nyerina ieu maut qolat ngawaler ieu Siti Maryam walladzi ba'asaka bil haq nabiyan demi Allah demi dat anu geus ngutus ieu dat ka anjeun kana hak kalawan ngutus sabenerna anjeun jadi nabi madhahabat miraratul maut saur Nabi Isa teh teu leungit sana naon miraratul mauti peuheur pait peuheurna ieu maut min halki tina genggerong kuring wahai batu malakil mauti jeung ajrihna keungna sumpingna ieu malakil maut baina aini antara panon kuring masih karasa keneh senah dina genggerongna jeung sieun keungna sumping malaikatil maut Fa'alaika assalam ya habibi maka eta tetep keur anjeun ari kasalametan hei kakasih kami saur Siti Maryam ila yaumil kiamati kasalametan keur anjeun dugikakeun poe kiamah. Hadirin sadaya itulah kisah naon kisahna Nabi Isa sareng ibuna Siti Maryam
intina tina eta kisah Nabi Isa sareng Siti Maryam pelajaran kanggo urang sadaya bahwa maut teh nyeri ketika sumpingna malaikatil maut malaikat Ijroil. Kumargi kitu urang sadaya yakin bakal ngalaman maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap awak-awakan pasti bakal ngasan kana maut. Urang canak pelajaran hikmah tina kisahna Nabi Isa sareng Siti Maryam. Hadirin jamaah sadayana rupina pangaosan cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring nu ngadugikeuna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeuna. Mangga urang tutup sasarengan ku dua majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.